Nepi kalabah aing badugingan perang ku sebab aing ngarempak wasiat anu jadi kolot horeng sifat anak aing di perangan. Kirik teh si manahong. Paladirin laju ieu teh Nyulan Sari teh. Bogoh amat ketanu kasep malah meleuwih kasep tibatan sirah. Cek ibune geulis. Dalengoh keneh ieu putra ibu ge. Teu moal dibogaan, ibu mah sanes saroge ka dieu putra. Nuhun cenah Bu. Lengoh keneh Bu lengoh keneh. Jeung katingalina ge putra ibu ge bogoheun ka maneh. Kang disuhunkeun we ieu kembangnya mangga geulis. Dicanak eta si kembang teh kudu geulis. Kang yu urang ka nagara abdi ngadeheus heula ka ditu mangga neng. Bu, parmios we atuh ieu mah uwa mah pikeun badi dewa hampura di akhirat wa. Tuh abdi hampura. Raksa hampura abah Allah hampura. Wah, abdi rek ngajajapkeun ieu geulis heueuh. Ai tadi nama uwa bogoh kadinya nepi ka pasea ge aya nama hopwe jeung entong jeung anak. Ceurik we tasi manahong. Do benang kumaneh we syukur sarua bae. Anu akhirna ieu si Kemang Kangkok Wijaya Kusuma teh dibawa tah ka nagarana. Ieu teh Raden Wijaya Kusuma dicanak tak kudu geulis. Barang sanggeusna dongkap ka bumine ieu sirah Raden Sukma dina ayeunan diturban ku Kemang. Barang diayun-ayun kudu geulis bari ngabangingik eta ngawihan eta si Kemang. Kumaha ngawihanana? Dana tiwa qadina kikal badri ajmala fadalat wadipi hawakini dhalila Nunang ngemintanya galis bulan purnama wahati alami dedeh kabina-bina Pentamut kana qadar tinang tos anak teh sasar. Aduh neng masih kasobar emut ke nasib jeung koda. Nah aikat tilu ngayunkeun teh belang ilang sirah jeung Kemang jeleng keneh Raden Sukma. Ulang ngajar bangsat binatang oko begal pati nepi ka dasar laut mana dijengut buukna Nyulan Sari. Tolong Nyulan Sari Gusti tulung. Nah ya Allah ya Rabbi cek Nyulan Sari engke heula ieu abdi teu tanpa dosa. Bangsat diacak-acak pejit maneh. Nyeri hate aing keur ngalalakon neangan daging manjangan ku sebab dibangkit ku pamajikan aing. Baretos yang ngarupa monyet, ayeuna ngarupa hiji awewe nu geulis. Para hadirin Nyulan Sari ngabangit jajaritan rek dipaehan ku Raden Sukma. Ilang Kemang, ilang sirahna jeleng keneh Raden Sukma. Ki Raden Wijaya Kusuma ningalikeun ti kajauhanna kabogoh aing aya hiji lalaki naek maehan. Lumpat saparan-paran Raden Wijaya Kusuma ulah ngajar ulah ngaguna sita eta awewe. Eta awewe istunung papacangan kaula bangsat lalaki rek ngabela sia ka ieu awewe. Anu akhirna kumaha birakdak pasea. Raden Sukma jeung Raden Wijaya Kusuma oko begal pati. Siling serer, siling gabug, masiling tengel, eueuh nu bisa nyapih deui bae. Sama sakali eueuh nu bisanya nyapih. Waduh, geus tukang dagangna, tukang cenol kalah ka beak tanggunganana titah nyapih. Tukang lauk nepi kalabah beak kucing eta laukna nyapih mah tetep teu bisa. Tukang tani nepi ka leungit paculna nyapih mah teu bisa, kabeh eueuh nu bisa nyapih. Blok emplang blok mana kabeh sincun sagala rupa nyararapi eueuh nu bisa.
anu akhirna kumaha saderek ieu Wulan Sari teh kabur laporan ka ibuna. Laporan ka ibuna, ibu tulungan aya naon gelis. Raden Wijaya Kusuma bicara guen abdi nuju peperangan bu sareng saha duka teuing bu. Anu akhirna kumaha saderek teu nyahoon ta si ibuna meyen aya sirah di dinya. Kang ayeuna si Raden Wijaya Kusuma keur pasea di ditu peperangan Kang hayu urang tulungan. Aing kajian teuing sedih ge ngaran-ngaran anak aing pasea debek ku aing ki oyok geus. Bala dirin datang si Manahong sareng nu geulis barang datang sareng raine kaget Raden Sukma. Kulang ngajar itu anu rupa monyet mah bangsat anu maehan aing teh itu. Anu ayeuna peperangan hebat disapih ku dulurna ya Allah ya Rabbi saur eta nu geulis Kang cilaka Gusti. Ieu teh masya Allah anak jeung bapak pasea. Ibu dan ngajerit maratan langit nyelap dina nu keur pasea kasep sing eling bu ulah disapih bu. Cek Raden Sukma geulis. Akang ulah disapih nyeri akang. Di barang anjeun nyiram hayang daging manjangan. Akang nepi kalabah di udag-udag tuh kuno rupa monyet dikulang ngajar. Ke Kang sing hade. Ke. Cek nukos monyet si Manahong eta bare teu nu kuing dipotong beheungna. Aduh, saha eta teh euy? Eureun ke. Eureun heula masyaallah ieu eureun. Kasep Bu, teu sangka ingan pasea bae bu, sawias bu, abdi ngabela anu jadi kolot, nepi ka kieu oge. Kasep, atuh ngabela kolot sing karunya ka kolot Kang. Akang bareto neangan daging manjangan ngabela saha, ngabela nu jadi anak. Garan-garan anjeun hayang nyiram berarti anak kaula nu keur dikandung eta boga kahayang. Ngabela anak suka nepi ka paehakan, Kang sing Eli. Akang ngabela anak bohong. Kasep, anjeun ngabela bapak bohong. Kumaha bohong? Menya anjeun rek ngabela bapak-bapak di paseaan itu bapak maneh Raden Sukma. Kang, anu hayang daging manjangan teh nepi ka lahir deui kadunya akang eueuh ka karakapang eta anak urang Kang. Waduh. Ener sing golenceng cerik najis. Aduh, cek si Manahong yang ieu kumaha ieu? Kang, pan ieu teh caroge abdi. Ieu teh caroge abdi ieu teh. La ilaha illallah ku aing bareto pernah dipotong beheungna. Yang beki gede cerita. Anu akhirna alhamdulillah kapanggih dulur. Tah kitu Kang. Akang geus hianat ai kitu maka caroge abdi. Ai kitu ieu saha geulis pan ieu teh lanceuk abdi Kang. Ya Allah, ieu nu binasa kakang dileuweung teh. Kang, hampura abdi dunya akhirat teh akang ge hampura. Cerik bae. Aduh, si horeng teh ieu salaki dulur aing. Ieu horeng teh sifat anak aing, wah abdi hampura heueuh. Paladirin sajroning tergunem catur kitu telami datang eta eyang pandita. Barudak mana kunyuk Manahong. Tong ka dieu dilokat deui sia ku aing direjet deui awak sia ku aing. Aduh. Sampura dunya bangsat kula ngajar sia teu ngadenge kana wasiat kolot. Dulur sia senang. Dulur sia menangkeun raja, tapi ngukur maneh tapak di hiji leuweung nurut ka aing, tapi sia monyet kula ngajar. Keur mah sia goreng patut. Ngurus tunjung maka hayang ka anak raja nepi ka ngabinasa sifat anak ngabinasa sifat menjadi dulur. Dijingjing beheung sia kuing dikelek tak weang. Waduh, ya ngampun wah direncah kuno sia kuing. Bah dibawa ku si Aki. Dibongolan sia kuing datang ka imah binatang sia. Dibawa geus ka leuweung. Tah ieu riwayat pala saderek alhamdulillah
manusia nu patuh karena omongan kolot alhamdulillah timbul kapanggih jeung kasenangan manusia nu ngarumpak wasiat kolot kitu balukarna malah menang siksaan tiramana